Saur keterangan Syekh Nawawi dina syarah kitab Safinatun Najah. Ammal kafiru anapun ari jalma kafir eta palai yajibu mangka teu wajib naon gusluhu ngadusanana itu si kafir bal yajuju balikta menang itu guslu. Jadi ngadusan mayit jalma kafir eta teh hukumna teu wajib, tatapina boleh-boleh bae eta ngadusan mayit jalma kafir teh. Wallahu a'lam bishawab.